tong make susah bisi susah bisi era ningali beungeut salaki deuk ukang deuk nyarita naon bisi era bisi JR ari kolot pengertian Aka Prabu perlu terbuka teh guys. parantos janten takdir diri bagi awak kaula naon teh Rahna ya tapanginten kumaha atuh naon anu kedade-kedakeun cing ai kaula teh parantos gaduh dosa kasalira dosa naon eta teh Kan pernah ya ulang. asal rasaan mah nyamel enak ngangeun enak sangu ulen peuting pulen ti beurang pulen rasana naon anu kuciwana kanu jadi salaki sanes masalah eta sanes masalah nu kitu nah naon atuh ci ieu mah perkawis dosa kaula dosa naon aduh kaula teh parantos ngalakukeun anu sanes muhrimna parantos ngalakukeun sanes muhrimna antawis salaki sareng pamajikan agen dan raya Medan sanes ngimpi ulah sok hotel ka salaki mah ngimpi meureun sanes ngimpen da kanyataan da karaos da eta di tengah leuwih ngadak-ngadak kaula di tengah leuweung si uang libung teh kaula teh kapelet ku hiji lalaki lalakina teh keur mani atuh kaula teh jol ancu bae kadinya atuh kajadian taeun ai taeun teh naon salira ge ngartos panginten ngartos dina emutanana nyata ieu siragen baluweung anu taya hinggana ngapandungan kayaan nyata garwana pagaliwota dina hatena anu taya pinilitaning ajar kang seueur pangabisana katahan nafsu nanging sok sanaos kitu anjeunna nyepeng bag-bagan agama jeung dari gama dina zaman kapungku mamang kajang tenan hukum karma sauk kami anu jami maling ditek-tek leungeun upami anu jami nelasan ditelasan deui kitu kayana nepi ka kitu kajadian nasib diri jeung saha eta teh ngalamang sari teh upami telepat sareng anu namina teh Citrarata di negara mana tah di negara Matirta amuy ujang nepi ka kitu teh si Marta teganian Marta jadi jeung Prabu Citrarata laras kapina nama geus jugurling ieu geus lieur ieu geulis coba kaluar heula nis heula geulis ieu akang bisi kapoekan ieu amun nuhun sama permohonan
kajemaran panita madele lamun ningang di urang komo ningang di Patantan tukang barangasan di SMK tukang ngebugan George Broadway silakan di dieu tah mana si lain ge kudu jadi panita kabeh amina negara teh aman lamun kabeh di negara jadi panita jika nama aman kabeh mulai negakeun hukum teh bener-bener kumaha saterasna parantos kitu duh Kang Semar rada lieur kana otak ieu nya ngaranna jelema da nafsu mah aya tapi ke mana kitu oge takdir diri bagja awak kaula nyadarkeun hate teh disadarkeun ku sorangan rek usaha deui lamun sorangan teu sadar sorangan gering rek saha nguruskeunana aduh tapi hukum kerah ditegakkeun ya ai masalah hukum da teu mulur teu baraya teu sanak teu kadang teu anak-anak acan anak salah wajib ditindak sanajan batur lamun bener eta perlu disalametkeun eta hukum anu bener lain hukum benang dibeli ku duit lain hukum benang dibeli ku mobil jeung sagarupa jiga zaman kiwari hukum teh beye lamun kitu kaula mah rek negerakeun hukum sanajan ka pamajikan sorangan ama pangapunten ama uluh itu sirama